Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Upami katang trosana seperti itu mah abdi bade ngiringan we Rama. Namun punten ya punten kumawantun bade naros ari eta catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna teh. Mohon kumaha rupina kitu Rama? Eta catatan rahasia ilmu teh didamel tina kulit handalam. Aya 4 lamar eta teh. Lamaran anu kahiji mangrupi catetan jurus panunggal daya waruga. Samohon. Lamaran anu kadua mangrupi catetan jurus panunggal daya wiswiwaha. Leres. Lamaran anu katilu mangrupi catetan jurus panunggal daya salira. Lamaran nu kaopat mangrupi catetan jurus kaopat atanapi jurus pamungkas nu disebat jurus panunggalan jati sampurna. Kumaha kahartos ku hidup? Mohon kahartos Rama. Canten kedah iraha abi kedah ngabujeng ke tempat yang disebat sumur legok panamping terama. Oh, sakedap deui eta catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna teh bakal dipasihkeun ka hideup. Wayahna hideup tos teu kedah seueur deui tinimbangannya. Kedah langsung lumampah nyalira di mana tos pendak eta tempat hidup kedah numpi diri. Ngayakinkeun eta ilmu muhun da kayaan anu keudi sorang ku hidup teh memang kedah nyorang eta lalampahan. Saluyu sareng kaayaan anu bakal dipayunan ku duri hidup. Hai, aduh menjadikan wayahna emang tidak bisa membantu ya, tidak bisa membantu dan juga tidak membaturan ka nang bule ya. Sebab sesuai dengan ketentuan yang harus dilakoni sama putunya si Rawing, ya emang akan mengantosan saja di sini ya nang ya. Gak apa-apa kan? Dan memang gitu kedahna seurama oge. Maafnya. Maaf dikata nih, bukan tidak mau membaturan ke nang bule ya. Kesarios mang. Tah, begitu lega mang oge nya. Abdi memang kedah ngalaksanakeun sakumaha anu disaurkeun ku Rama tadi mang. Rama pamungkas nyalang ninggalkeun heula rohangan. Tehila geus datang deui bari mawa catetan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna teh. 4 lamar kulit handalam dihijikeun jadi gulungan. Geus kitu terus dipasrahkeun ka nang bule bari kedalisan. Eta nu dimaksad bakal kutuang eyang teh. Simpen sing rapih di lebet raksukannya
Rama ngajurung laku kahidep di serangan harapan pamugi ku hidep sing tiasa kacangking eta catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna tehnya. Geus kitu mah nang boleh bari mawa catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna terus pamitan pikeun lumampah neangan tempat anu disebut sumur legok panamping. Urang tinggalkeun heula kayaan nang bule Baraya Cakra ieu. Caturkeun harita di paguron lintang jagat. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani katut Mbah Buyut Piku sarenggi jeung Sugarba. Ditepas ngariung opatan dariuk dina kursi. Nyai Kintamani anu harita keur cumarita. Ka pangarsa Mbah Wiku kitu deui ka Kang Garba. Beja anyar ti anggota barisan anu narima pendaftaran patandang sembara anu jago. Dina waktu ayeuna jumlah patandang teh kacatet aya 45 urang. Kutaksiran mah 2 poe deui jumlah patandang sembara teh bakal aya 50 urang. Sakumaha anu ditetepkeun ku pihak urang, saterusna 2 poe ti sameme sembara anu jago dilaksanakeun, para patandang kudu geus daratang ka paguron lintang jagat. Kitu tah pangarsa Mbah Wiku Kang Garba. Wak badawak. Dewe kaina langsung rek mere kaputusan ye. 2 poe ti sanggeusna pesta pangantenan intu dewe kuantini jeung Sinyoh Donwen. Nu dibarengkeun jeung sayembara adu jago, mangka dewek bakal langsung mimpin barisan maju ngagempur musuh nu aya di kampung kahuripan. Sabab dewek geus teu sabar ye. Hayang geura ngabinasakeun si Rawing jeung Silang Bule. Eta kaputusan dewek geus teu bisa diganggu gugat deui. Kitu tah Kintamani wok berwok. Nyai Kintamani ngajelaskeun ka Tuan Willem ngenaan obrolan anu lumangsung sarta kaputusan ti Mbah Buyut Wiku sarenggi. Sangeusna dijelaskeun harita Tuan Willem milu nyarita. Wow. Ik setuju dengan keputusan Mbah Wiku, oke? Tentu saja ik senang hati mendengar Mbah Wiku sudah tidak sabar untuk kasih mampus itu si Rawing dan juga Silang Bule. Sebab mereka orang akan terus menjadi gangguan dan penghalang bagi pihak kita orang. Bukan begitu, Nyanyayang? Betul begitu Tuan. Si Rawing dan Silang Bule memang harus secepatnya dibinasakeun. Aya keterangan deui ti anggota barisan anu nyatetkeun pendaftaran patandang sayembara teh ya. Di antara para patandang anu ngadaftarkeun diri aya salah saurang jago ngora anu mibanda kakuatan ilmu kawas Kang Garba. Eta jago ngora teh ngaranna teh Rambaya, lain bae ilmu silat hebat, tapi boga kakuatan ilmu henteu mempan ku pakarang jeung panarajang lawan. Kepal pokona mah. Kitu tah Kang Garba. Sugarba harita langsung nyarita. Ya urang buktikeun we ke dina waktuna. Anu jelas mun bener jago ngora anu ngaran sa Rambaya. Boga kemampuan ilmu silat, boga ilmu jeung kakuatan ilmu saimbang jeung akang. Nya teu mempan ku pakarang jeung panarjang lawan. Masih kene aya anu bakal nguji ajian pangartina nyaeta pangarsa Mbah Wiku. Sanes kitu pangarsa. Wak berwo. Carita si lain bener Garba.
anu paling akhir pikeun nguji ajen pangarti Silambaya pasti dewek euy. Wok badawok. Saperti nu karanapan ku Silaing. Dewek moal make kudu lila ngungkulan ajen pangartina Silambaya. Kumaha Silaing masih kene percaya kana kakuatan ilmu dewek Kintamani. Ari pangarsa. Atuh tangtos we. Masih tetep santen Mbah Wiku. Margi sahanu bade tiasa ngimbangan kana kekuatan ilmu tingkat dewa anu kacangkeun ku salira. Anu penting 50 patandang sambara anu jago bakal jadi anggota barisan film Kintamani Dijaya. Ngajadikeun kekuatan jumlah anggota barisan pihak urang teh bakal leuwih loba tibatan pihak musuh. Nya Kintamani ngajelaskeun deui ka Tuan Willem ngeunaan caritaan dina eta riungan. Sanes dijelaskeun harita Tuan Willem terus nyarita deui. Wow. Oh, memang betul sekali ya. Pihak seseorang akan mampu hancurkan itu barisan Dharmayuda, Dan bukan saja pihak seseorang, jumlah barisan lebih banyak. Akan tetapi barisan pihak seseorang yang dipimpin Mbah Wiku itu Silawing dan Sinang Pule akan mampus. Setelah itu kekuatan musuh akan hancur sehancur-hancurnya. Nyai Kintamani nyambungan cerita anak Tuan Willem. Dina ye babadamian aya dina kasinakan Tuan ya. Sakumaha kaputusan ti pangarsa Mbah Wiku tadi. 2 poe ti sangeusna pesta pangantenan jeung sayembara anu jago. Pihak urang teh bakal maju ngagempur pihak musuh anu aya di kampung kauripan. Sugarba milu mairan caritaan. Sakumaha kaputusan ti pangarsa Mbah Wiku. Eta kaputusan teh jelas bakal didukung ku sakabeh anggota barisan film Kintamani Dijaya. Kaasup akang jeung marungkir salaku tangan kanan Mbah Wiku tangtu bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Kitu diantarana babadamian anu lumangsung di paguron lintang jagat. Eta babadamian teh katembus ku telik sandi Kang Entis ti pihak barisan Dharmayuda. Kancang telik sandi Kang Entis datang ka kampung kahuripan. Wanci geus peuting waktu datang ke kampung kahuripan. Saterusna telik sandi langsung ngabejaan karasanti jeung sandika katut jaka Sinangling. Ngeunaan hasil babadamayan di paguron lintang jagat. Sanggeusna meunang katerangan ti telik sandi Kang Entis. Nu terus pamitan pikeun ngalaksanakeun di pancena salaku telik sandi. Rasanti langsung ngayakeun riungan dadakan di jero pasanggrahan Dharmayuda. Pibuyut debleng jeung sebanteng wulung katut atseng jeprut. Milu harita milu ngariung. Rasanti leuwih teu heula cumarita. Tadi telik sandi Kang Entis mereka terangan anu kawilang penting tumari ngeunaan babadamian di paguron lintang jagat. Anu tangtosna oge aya hubunganana sareng pihak urang. Kuayana kitu dina wengi ieu urang memang kedah ngabahas ngeunaan eta masalah. Sanes kitu Kang Angling? Rasanti ngawet ka jaka Sinangling anu jeung lanceukna. Anu deret terus ngajawab. Bener anti. Dumasar kana katerangan ti telik sandi Kang Entis mah ya pihak urang kudu boga naon teh? Kudu boga sagancangna nyusun rarancang pikeun ngimbangan kana anu rupa anu bakal dilakukan ku pihak musuh urang. Sok jelaskeun we ku anti salengkapna. Harita ku Rasanti dijelaskeun ngeunaan katerangan ti telik sandi mangrupa hasil kaputusan babadamian anu lumangsung di paguron lintang jagat. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana Rasanti harita mungkas kateranganana. Tah janten kitu katerangan ti telik sandi teh.
Dumasar kana eta hasil kaputusan babadamian ti pihak musuh urang. Jelas pihak urang dina waktu anu kaetang samporet kedah nyusun rarancang dina mangsana tatan-tatan nying hareupan kadatangan gempuran ti pihak musuh urang. Wah, lamunan itu masang kumaha nganu kungsi ngobrolkeun kung urang nganu ngaya hubunganana ngejeng ciritaan kang ngawing-ngawing dina ngimpin rasantian adina ngimpian rasantian teh jeung mana pihak panggura nintang jagatan laksanakeun mesta pangantenan ngejeng sayembara ngadu pihak urang ge mudu laksanakeun mangantenan rasantian ngejeng sandikaan teh hanu mantrat kabeneran pisan ngayeuna geus aya anglingan nganu nang tunang oge bakal regregan kang urang nang oge bener henteu kibuyutan. Oh, badal kitu ceng euy. Nilikana waktu mangan saukur tinggal sababaraha. Waduh, ceng euy. Kadatangan pihak musuh anu bakal ngagempur ka pihak urang teh. Anu matak para anggota barisan Dharma Yuda kudu gancang di bejaan teh euy. Bisa daratang kabeh hadir dina mangsana pangantenan Rasanti jeung Ilaing Surika euy. Beres salamatan pangantenan geus kudu sinabalik doi anggota barisan teh. Langsung we tatan-tatan nunggu kadatangan gempuran teh pihak musuh. Kieu ceuk mafiran dewek manti. Panganut abdi ge memang kitu Ki Buyut. Sakumaha terus dijelaskeun tadi. 2 dinten deui satutasna jumlah patandang sembara aya 50 urang. Mangka dina dinten anu katilu lumangsung pesta pangantenan sareng sembara adu jago bakal dilaksanakeun. 2 dinten tirengsena eta acara pihak musuh bakal ngagempur ka pihak urang. Sandika harita milu mairan caritaan. Dumasarkana etangan waktu mah pihak urang nggaduh waktu 5 dinten deui teh. Margi dina dinten anu kagenep mah jelas pihak musuh bakal ngagempur ka pihak urang. Anu kedah janten bahan tinibangan urang mah saupamina ieu mah saupamina salah. Salami 5 dinten nang bule teu acan aya mulang ka api lemburan saha anu bade mimpin barisan. Manawi ieu Kang Angling tiasa masian tanggapan Kang? Jaka si Angling ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir teulah terus nyarita. Ngeunah anu dicaritakeun ku Sandika memang benar. Sabab akang sorangan teu bisa mastikeun naha dina jero waktu 5 poe teh anak akang nang boleh aya mulang ka pilemburan atawa can waka bisa mulang. Sabab urang ge teu bisa nabak naon maksud Amarawing pang ngajulungkeun nang bule nepungan karama pamungkas. Wah, ngenya bener ngeta ceritaan anglingan teh. Hanu mantrat ceuk manganteng mah lamunan dina waktuan 5 poean nang bulean nacan ngaya datangan masih nang oge mudu ngaya anu bingsa ngawakilanan ngekeur mimpinan Bangrisan Dharma Yudaan. Hanu mantrat manganteng usulan geus we anglingan nganu ngawakilan nang bulean mimpinan Barisan Dharma Yudaan. Cobra ngumaha ngecek kibuyutan. Dewek satuju kana eta usul ti silaing teseng euy. Sabab memang samisina anu bisa ngawakilan tugas jeung tanggung jawab mah kudu ge bapana nang bule. Kitu
Kitu teh lantaran angling boga kemampuan ilmu silat anu pangpunjulna di antara urang jeung sakabeh anggota barisan dalam ayuda. Kitu tah ceuk dewek mah anti euy. Rasanti neuteup ka jaka si angling anu jadi lanceukna betus nyarita. Santen kitu tah Kang Angling anu diusulkeun ku Mang Anteng sareng Ki Buyut mah. Abdi sareng Kang Dika ge tangtos satuju kana eta usul teh. Margi bade sahadeui anu tiasa ngawakilan Nang Bule mimpin barisan Darmayuda. Ya, adik Akang mah mun memang dipercaya ku sakabeh anggota barisan taya bayan. Mun tepikeun ka kudu ngawakilan nu jadi anak da Akang etang tuwe kudu boga rasa tanggung jawab. Dari ngeunaan sikap jeung tindakan ti pamimpin barisan mah Akang kari tinggal ngalaksanakeun katangtuan anu geus diputuskeun ku Nang Bule anak Akang. Nilai waktu anu samporet anti jeung sandika kudu sagancangna bebeja atawa ngabejaan ka para pupu paguron nu jadi anggota barisan. Pikeun ngabantu ka urang nyebarkeun warta ka sakabeh anggota barisan. Anu paling penting mah Akang disatujuan sarta dipercaya ku sakabeh anggota pikeun ngawakilan Nang Bule mimpin barisan Darmayuda. Dina mangsana nying hareupan gempuran ti musuh urang. Kitu tah anti. Mohon kahatos. Kahatos Kang Angling. Anu abdi dinten encing abdi sareng Kang Dika bade ngawartosan ka sababala urang pupu paguron anggota barisan anu bakal tiasa ngabantu ka urang kanggo ngawartosan ka para anggota anu sanesna anu diharepkeun dina waktosna. Abdi salamatan sareng Kang Dika sadayana anggota barisan teh tiasa sumping dina acara bari ku abdi sareng Kang Dika tangtosna oge bakal dijelaskeun ngeunaan Kang Angling anu ngawakilan Kang Bule. Upami teh mah dina waktos 5 dinten Nang Bule teh acan aya mulang ka pilamburan. Dina kayan keur kitu. Harita aya anu datang, tetela anu harita datang teh balaruja adina Juragan Ranjaya ngeuna geuningan. Kadatanganana harita dibagiakeun ku anu keur ngayakeun riungan. Saterusna balaruja ngawanuhkeun dirina. Saterusna kurasanti diwanuhkeun ngeunaan sakabeh jalma anu aya dina eta riungan. Da puguh kadatangan balaruja teh boga maksud tujuan anu hade. Harita balaruja dina sikap jeung caitana ge jadi langsung loma dina ngajelaskeun maksud kadatanganana dina waktu harita. Balaruja anu harita cumarita. Kula nganuhunkeun ka para kadang anu aya dina riungan. Hampura kadatangan kula wan Cipeuting ye ayeuna bakal dijelaskeun heula ngeunaan kasang tukangna. Nah sababna diri kula pangna ayeuna datang ka dieu kieu ari jujutan nama ku balaruja saterusna dicaritakeun ngeunaan kajadian Juragan Ranjaya anu jadi lancikeuna. Ngayakeun sayembara jago pinilih anu akhirna anu meunangkeun sayembara teh Nang Bule. Malah Nang Bule anu saterusna nulungan Nyimas Resmiati anak tunggalna Juragan Ranjaya anu dibawa ku Ki Jarungkang si jaga Gunung Puntang. Harita sagarupana dijelaskeun ku balaruja. Sanggeus ngarasa cukup bari kateranganana harita balaruja mungkas guaran caritanana. Jadi kitu kasang tukangna diri kula pangna datang ka dieu teh. Malah ayeuna kadatangan kula teh rek sakalian we masrakeun sumbangsih ti lanceuk kula Juragan Ranjaya. Ieu 2 kotak perhiasan emas minangka tanda simpati sarta ngarojong kana perjuanganna barisan Darmayuda. Pon kitu deui diri kula ge ngayakeun pikeun
nganyatakeun pikeun ngagabungkeun diri. Jadi anggota Barisan Dharma Yuda pikeun babarengan berjuang ngalawan kekuatan kejahatan ti pihak musuh urang nyaeta Barisan Willem Kintamani Dijaya mimpin paguron lintang jagat. Malah kula ngarasa suka jeung bagja sabab bisa ditepukeun jeung Jaka Sinangling Ramana Nanggule. Jaka Sinangling anu pangheulana nyarita ditujukeun ka Balaruja. Abdi geus sami ngaros binga sareng bagja. Jasa ditepangkeun sareng Kang Balaruja. Anu tos ngajelaskeun ngeunaan asarutina kitu deui kana sumbangsihna ti Juragan Jaya anu ngarojong kana perjuangan Barisan Dharma Yuda. Malihan Kang Balaruja tos nganyatakeun seja ngagabungkeun diri janten anggota Barisan Dharma Yuda. Rasan tu milu nyambungan kana caitana Jaka Sinangling ditujukeun ka Balaruja. Sumuhun anu nembe disaurikeun ku Pulance Kang Angling. Abdi sareng sadayana nu aya di dieu kitu dari para anggota Barisan Dharma Yuda tangtosna oge ngaros binga. Ngaros bagja. Namun hanya kana teh Nanggule sareng Manggali mah teu acan aya mulang. Tak itu Kang Balaruja Dibuyut Debleng milu mairan caitaan ditujukeun ka Balaruja. Deweke milu naon geus teh? Milu naon atuh teh nya? Oh, milu suka bagja we oge sugema hate ruja euy. Kang Aranan ilai ngagabungkeun diri jadi anggota Barisan Dharma Yuda mah bisa babarengan jeung dewe. Katut anggota barisan nu sajena pikeun nying hareupan gempuran teh pihak musuh anu bakal lumangsung dina waktu sababaraha poe deui ruja euy. Sok tarima heula atuh eta 2 kotak perhiasan emas teh Angling. Wah, ngenyang eta tang 5 ngeulang atuh. Bantuan keur bangka merjuangan teh eta Anglingan. Mokona mah manganteng oge ngangrangsa nyukul pisan ieu teh. Balarujaan kungayana bantuan ti Juragan Ranjayaan meninggeun geus naon teh calapangan gitu. Aceng-aceng naon rek ngucapkeun ngaceng ngasuk ngarik ngomongan naon di dinya angel ini ngaganggu teh dinya. Terus terang sorry deh ya. Akhirnya secara pribadi juga yang menuhunkan lah Kang Balaruja. Benar sih. Terus terang ulang babarengan berjuang lah ya. Ngalawanan pihak musuh anu bakal datang ngagempur. Benar sih. Terus terang Kang Balaruja di dalam ke waktu na urang ngalawanan musuh bisa aya anu dianggap bakal ngarasa berat di sing halepeunana. Pasrahkeun lah ka Aceng. Benar teu? Pasrahkeun lah ka Aceng selang. Sebab ke si Aceng mah kan rek milih lawan anu sakumaha jagona ge bakal sing hareupan lah. Benar teu? Naon sababna? Pada apa ya Aceng mah sieun kusaha bener teu? Balaruja saeutik ngadengen caritaan ti Aceng Jeprut teh. Saterusna mikeun sumbangan dina kotak perhiasan emas ti Juragan Ranjaya teh ka Jaka Sinangling. Geus kitu Rasanti secara singkat ngajelaskeun ngeunaan riungan nu dilakukeun dina waktu harita. Malah Balaruja jadi kageteun oge sabab ngan saukur aya waktu 5 poe deui pihak musuh bakal datang ngagempur ka kampung kahuripan. Jantan masih tarcan aya kapastian ti pihak urang teh ngeunaan saha anu bakal ngayunan Mbah Buyut Piku Sarenggi anu bakal mimpin Barisan Willem Kintamani Dijaya. Dina mangsana datang ngagempur ka pihak urang sakumaha keterangan telik sandi ti pihak urang eta Mbah Buyut Piku Sarenggi teh mimbanda kakuatan ilmu tingkat dewa.
sakawit nama abdi teh ngantos sanang bule ieu teh Kang Angling margi salaku pamimpin barisan tantos nalge nang bule anu kedah masihan kaputusan cobi kumaha numutkeun emutan Kang Angling Kang muntia mah akang memang dipercaya kudu ngawakilan jadi anak nang bule pikeun mimpin barisan Dharma Yuda tang tuwe jadi tanggung jawab akang lah anu kudu ngayunan Mbah Buyu Mbah Buyut Biku Sarenggi anu jelas akang bakal upaya sakuatan naga pikeun ngimbangan acen pangarti anu jelawan mun teh mah dina seunna tapi kana tarung tuntas patutunggalan akang anu kasoran ejajaten malah tepikeun ka acaring pati eta mah geus mangrupa takdir atawa pasti papasen ti anu maha kawasa anu kudu ditarimakeun kudu di akang anti kangaranan perjuangan matang tu oge bakal aya pengorbanan menang sajongjongan mah jarempe tacan anu cumarita sikap jeung caitaan Jaka Sinangling mangrupa gambaran ajen wawanen jeung jiwa kepamimpinan anu dina mangsana berjuang teu ngarasa risiko pati rempan ku ajal sanajan kudu nyorang ajaling pati kibuyut debleng anu harita milu mairan caritaan sikap jeung pamanegan kitu deui caitaan ilaing ku dewek bisa kaharti jeung katarima Angling oy ngan ari ceuk pamikiran dewek ieu mah hampura nya dewek lain cangcaya kana kamampuan ilaing Angling euy jadi ceuk ijiran dewek mah ieu anu bakal mampu himbangan kakuatan ilmu si Mbah Buyut Biku Sarenggi mah iwal ti bapa ilaing Angling euy naon sababna